Punten ieu mah punten. Ieu sok hayang mudag-mudag cara bapak mah. Hayang mudag-mudag cara bapak. Mudag-mudag seperti anjeunana hese. Bapak mah disadeng para dulu saya mutolaah eta lamun mutolaah tiberes ngaji jam 11 nepikeun ka jam 2:30. Maca kita ngadapa. Kosna tara sare. Yang geus kitu para dulu sare sakedeung ngalencakeun salat tahajud. Can ngaji Quran naon. Eukeur cager kene eta bapak para dulu sadayana nya eta 3 poe sakali khotam. Keur gering penyakit rematik para dulu sadayana itu saminggu sakali. Gusti can ngajar ka dieu ka ditu. Ngaji muawanah osok. Ngaji yeuh dewek BKSPP osok, bahkan ka Kemda ge lain Pemda, Kemda ge osok. Jadi ondang apa? Bahkan peladur sadayana gitu nya ngaji ihya di imah teureun. Tapi eta peladur sadayana Allahu Akbar. Mampuheun keneh ngaji Quran saminggu sakali hotam. Ieu mah ayeuna ieu budak-budak sajud sapoe ge manur menihara rese. Aya sajud ya. Keur teu lama eta sok menang 2 juz. Ayeuna sajud ge ngatur waktuna can wiridan dalail. Ceuk ieu Gusti ku hese ieu rada hese ngatur waktu da ku kasibukan. Bener teh Bang Kandi? Ya, hiji tah. Nomor kadua almarhum ka oda mah. Eta witirna ngagetruk we lamun bada Isya. Lamun witir ayeuna sabada Isya sok bara 11 anjeunna. Jencang nyorang ti umuran 15 tahun paladur sana anjeunna eta tepetol-petol Senin Kemis. Pan aya urang mah muridna Senin-Senin Kemis-Kemis. Ya, eta teh paladur saya padol Allah, karunia Allah. Ya, ulang udag-udag teuing hayang cara itu mah geus padoti Allah paladur ai kabita malos teuing ngan maksakeun diri seperti itu hese. Geus we nugrah Allah mere ka urang sakieu. Leungit capena ieu. Hamang oman ningali ieu kan pusing kadang-kadang. Jelema pusingan. Cenah kaji ai eta pas handeun di Cijirai kumaha ngurusna sia mikiran aing goblok. Aya orang tua wali, aya ngomong kieu, cenah ka anjing mah maraban santri wae tolol, di mana duitna? Mikiran aing. Padot ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sia we pikiran. Herannya cenah, tapi na eta santri ka paraban tolol sama. Ya, eta padot ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aing ngusahakeun aing geus teu mampu mah geus, aing kabita mah los teuing tadi teh. Terus teh iya memikiran guru kita nu dua heulaan can ua ajengan Masya Allah. Sebab ieu mah guru nu pang ngepen-ngepena eta ngepen-ngepena peladur saya di antara guru teh wa ngepen tah. Sebab ua mah ya Allah kawalihanana subhanallah. Pernah Muhammad ieu mah lain nalagan Pak ua teh DI ua teh DI Darul Islam anu asli kan kemudian Soekarno nyeun DI tandingan sehingga disangka DI itu anu ngadurukan umum masyarakat. Tahu mah Darul Islam anu asli heula aya DI hayang ngadirikeun syariat Islam seperti ayeuna Habib Rizik ieu hayang ngadirikeun syariat Islam lain negara Islam syariat Islam. Jadi syariat Islam teh berjalan syariat Islam kalau hukum Islam ya gitu. Eta keur diudag-udag ua paladur sadayana sampai kieu cedali nya cedali paladur sadayana masih kene orok. Maka ua lumpat ka mana? Ka leuweung. Di leuweung eta paladur sadayana bari mawa cedali orok kene. Kapangi jeung maung dina tangkal, di tangkal gede. Maka eta cedali teh dititipkeun ka maung. Maung sia makhluk Allah aing makhluk Allah nitipnya ya anak aing ke aing balik ulah dikumahakeun 40 poe Muhammad heueuh kene eta orok
coba lamun mangkode sunitipna. Kira-kira tinggal tulang eta. Wali tah. Padur sadayana. Urang mah pada kadang-kadang nya Allahu Akbar. Batur mah wali mah aya hiji awewe. Ka Mekah paladur sadayana ngagegendong indungna, indungna. Kitu. 17 poe 17 penting teh Mesir paladur ngagegendong indung teu moal bekal. Asa lapar maca kulu tilu balik seubeuh. Urang mah misalkan lempang ke Bandung teu moal bekal, lapar maca kulu tilu balik bikin lapar. Allahu Akbar. Gusti, ieu nugraha masing-masing diberekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kuninga paladur saya, ieu aya sok aya jelema zaman kieu wari ngahina ulama, ti mana letakna lah. Ieu ngarang kieu, ngarang ieu tah. Ya Allah. Cek ieu iraha waktuna. Bener teh? Ieu nulis kieu iraha waktuna ieu. Sempeteun kene Imam Ghazali paladosa 100 karangan leuwih. Syekh Nawawi Al-Bantani itu 100 karangan leuwih, termasuk tafsir Munir paladur sadayana. Ya nugraha ya Allah dina urusan agama. Ulang udag-udag teuing geus we ai hayang mah seperti anjeunna. Kudu urang sunnah hayang seperti anjeunna. Ngan memaksakeun diri paladur sadayana ulah. Wala tatamannau ma padallallahu bi ba'dakum ala ba'din. Ulah ngarep-ngarep. Ulah tamani. Enggeus we standar. Ibadah moman ibadah sakitu kamampuna. Ngusahakeun mah ngusah moal kaudag. Moman witir 11 cara kaudag. Moal kaudag Senin Kemis teureun, Senin Kemis molor. Mudah iya puasa sunnah. Kira-kira lamun ieu puasa sunnah moman ngaji henteu puasa we. Bener ya mah. Makana kunaon lamun poe Kemis tara puasa, aing mah lamun puasa ngaji dauriyah. Sangeuk kabeh sangeuk, hees we geus. Tarekatna jadi ngaco deui wae dibalikeun ocang. Bener ya man. Lamun puasa teh jadi hees bae. Sebab naon geus salat subuh nya Bidiran Quran sakedeng, udang-udangnya berat 10:30. Otomatis teu ngaji tah. Budak santri teu kabagahan. Atupan berenang aya bagahan ngaji wajib, aya puasa sun. Pan ocang begitu. Ocang teh ngacok. Mudah-mudahan sunnah aya wajib diting. Mau mana yang puasa Senin Kemis, jadi teu dagang katimus misalkan. Aya dagang katimus wajib pan merenang. Karena pak kok anak pama, ayah kenapa kok anak pamajikan wajib tuh? Wajib Senin Kemis tapi usaha, ente nu biasana usaha. Atuh mudah-mudah nu sunah ninggalkeun wae, ocang deui wae. Urang teh, bener teh. Makana geus lah standar. Makana paladur sadayana pan ayat masalah takwa teh kieu. Wa'budullaha wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa sak Allah sakuat mungkin, paksakeun ku sia takwa. Ceuk sahabat, ya Rasul, mana kuat kami haqqa tuqatih sabener-benerna takwa. Teu kuat kami. Maka turunlah ayat nganasah kana ayat tadi. Kitu. Paladur sadayana. Ya, wattaqullaha mastata'tum. Ngeunaan. Takwa siapa Allah, sakuat sia. Geus maka kuring mah happy Muhammad. Aing tara tahajud, bodo amat. Misalkan keur tahajud keur teu aing teu ditahajudkeun ku Allah. Ngusahakeun mah geus aing. Atuh hees make wudu. Memeh hees zikir heula, kari-kari urang udang subuh. Geus niat tahajud, tapi teu dibere ku Allah, teu dibere nugraha tahajud. Geus niat ieu sabodo amat. Emangna santri. Emang teu niat. Ayo. La ilaha maksa-maksakeun. Hayang cara si anu sehingga budak-budak
nupu nugas puguh katinggal. Ya Allah, paladur sadean. Ya. Eta kadang-kadang ya Allah ya Rabb, standar orang ibadah. Gitu ta paladur. Maka cek Allah wala tatamanna ma padallahu bi ba'dukum ala ba'din min jihati dunya awidin. Tina jihad dunya atawa agama. Ayeuna si anu beunghar kieu ngusahakeun cara si anu nepikeun ka beak dekok urang hayang cara Mang Dadan misalkan. Mang Dadan geus dibere nugrah kalebihan ku Allah. Dibere mobil 2 misalkan. Imah cenah geus ayeuna. Tukang gitu kan can. Eta Mang Dadan. Oh IPA, tapi rokok naik itu saya rokok. Saya tanya rokok. La ilaha illallah. Ya. Enak ya kalau dosa. Haji Badru boga mobilna dam non Toronto na wae eta moman 48. Tanu gal deta saje JA we ten manehna eta. Terus paladur sadayana alat berat lagi loba lah pokona. Bawa bisa takar kebek hayang cara Haji Badru. Beak berang beak penting aing pokona kudu cara Haji Badru. Ye. Tatamani eta itu mah geus dibere nugrah aku. Karasa lah urang mah mangken geus biasanya ke Palu jeung naon tah mangken eta. Bedog. Sudahlah, nu penting dahar, paling ngagali sumur, beres. Benar tak? Wala tatamannau ma padallahu bi badukum ala ba'din. Allahu akbar. Ya, geus beres. Rijali nasibum mimma iktasabu. Lirijali pikeun lalaki eta aya babagian tina anu manehana ngamal, tina anu manehana ngusahakeun migawe tina jihad eta bakal menang ganjaran ke tina jihad. Awewe ge sarua. Itu menang ganjaran, ieu menang ganjaran geus. Kan sok ieu. Lah Gusti abdi mah ka surga ka ajeun panghandapna ge asa ka surga we. Benar tak? Asa ka surga we. Teuing kuring panghandapna ge. Benar tak? Allahu akbar. Ayo menjelma wa Allahu akbar. Aya paladur sadayana usum Cirebon ka Cirebon. Puasa mutih nepikeun ka awakna tinggal tulang jeung hitut paeh deui. Itu mah ibadah wali songo. Wali songo memang puasna kitu aya urang. Eta kuring di Cirebon Muhammad lolobana jelema kasus bae lolobana. Kasus boga hutang, kasus narkoba, kasus ieu mah jelema raruksak bae ceuk ieu. Hayu tadina muting geus nah ceuk eta budak abrehom geus brutal. Jadi ulah dipaksa-paksakeun lah. Ini orang geus mampuna ngaji malaman bawa nepi jam setengah 10 geus sakieu ibadah Gusti. Ieu mah sok Gusti kamampu ibadah abdi sakieu nyanggahkeun Gusti. Sakieu ditambahan deui abdi bengek Gusti. Bener teu Muhammad? Heuh lamun ayeuna ditambahan kudu ayeuna misalkan ieu mah ya ngaji malam oge Muhammad balik ka imah kadang-kadang sok jam 1 nepina setengah 1 lah. Eta sare teh jam 1 engke udang deui jam 4 balik deui ka dieu. Jadi dia betul bisa HS tiris dah. Jadi dia saraya disadeng, sok kare saraya disadeng tiris. Kayak udang deh, hayang ki idi, hayang ki ciki, hayang ki wae karena dia naonan gua. Ya, gitu mau mantap. Masuk disadeng, balik deui ka dieu. Kadang-kadang teu kaburu tahajud. Geus Gusti, budak amat sakieu ka mampu ibadah abdi. Nya mau man. Sok berjamaah sok kan? Usaha sok kan? Nya salat sakieu ka mampu abdi mah ibadah Gusti. Geus. Ada kumaha deui? Masing dipencet ge hese. Aduh. Makana geus bagi lalaki eta aya babagian ganjaran pikeun manehana anu ngusahakeun. Awewe aya ganjaran pikeun anu ngusahakeun. Awewe teu kudu hayang jihad awewe naon? Nurut kanu jadi salakina beres.
ketika ayeuna pamajikan nurut kanu jadi salakina dina masalah hade sarua pangkatna jeung jihad. Macem-macem. Ieu mah jadi awewe ngatur kanu jadi salaki. Ya, kumaha cek salaki. Bener tuh? Cek salaki muka baju. Cek salaki taranjang. Cek salaki ayeuna naon nyusahan. Cek salaki ayeuna kukumbah. Eta pamajikan wajib nurut selagi teu maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Pangkatna sarua jeung jihad, meunang ganjaran gede ti Allah. Ulah sok ngarap-ngarap tamani paladur sadayana kana anu urang memang hese ngudagna. Karena kuas Allah min fadli ya, mentala urang ka Allah tina karunia Allah. Menta aing ngusahakeun terlalu ieu teh mah paladur sadayana ya. Kitu eta ulah sampai gitu. Tapi pentalah ka Allah anu urang butuh. Nah, nu kira-kira urang butuh. Mana urusan rezeki? Urang memang perlu kudu kieu penta ka Allah, urang perlu kudu nambahan ilmu penta ka Allah Subhanahu wa taala paladur sadayana. Innallaha bikulli syai'in alima. Sanyanyana Allah kalawan saban-saban perkara eta anu mau uningan. Di antarana paladur sadayana ya tempatna unggul jeung pamenta urang. Walikulin minar rijal wan nisa ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani. Pan kabeh geus dina palebah ayeuna warisan paladur saya awewe menang warisan, lalaki menang. Bahkan arek dihitung-hitung moman masalah warisan sebenarnya gedean awewe. Tadi dia menang tadi itu menang. Bener tuh. Enak ya. Lamun salaki maot di awewe mah anu banda kaya eta anu disebut gonogini. Gonogini paladur sadayana eta 1-3% dicopot nanti menjadi salaki. Nyangke ti anakna menang deui, lamun kawin deui menang deui eta. Urang maot kawin deui misalkeun. Menang deui ituna pae deui menang deui. Pan boloan eta awewe. Ayo urang mah geus kadang-kadang hese urang sakitu-kituna. Allahu akbar. Nya. Bahkan paladur saya anu geus disumpahkeun anu geus dijanjikeun, patuhum ba'duhum innallaha ala kulli syai'in syahida. Ta Allah kana amal-amalan hiji jelema kabeh nyaksian. Geus lah urang mah standar we na ibadah ka Allah. Sakieu we. Arek ditambahan atuh mangga. Nyai kuat mah man ulah terlalu teuing enak ya moman ngaji Quran sapeting burang peuting jeput turun-turun nepikeun geus menang saminggu teu ngaji Quran deui mah aya teh begitu eta ya la ilaha arek nurutan bejakeun kitu ya wan cik ieu boga guru pahararebat ada abuya mah moman sanajan ieu pasaran hungkul di abuya eta ningalikeun ibadahna Gusti megahan ngaji lamun ngaji ti Isya eta beres-beres sok 2:30 geus 2:30 paladur sadayana eta salat ngagetruk bae nepi ka subuh beurang puasa da kumaha mudag-mudagna tuh nya mudag-mudag cara kitu bengek urang mah bener tuh la ilaha Allah ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wallahu a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Litarki ba'din karena ninggalkeun ana sawareh wahidin anu sahiji min abadin tina sunna abad walau amdan sareng sanajan aya itu ningali amdan eta aja. Pain sajada maka
lamun sujud si jama ditariki gue ba'din karena ninggakeun lian saware aliman halna nyaho amidan tur ngahaja batalat maka batal salatun salatna si jama wa naritu ba'din atau sunnah abad tasyahud awal eta tasyahud awal al wajiban wajib minutina tasyahud awal kita tasyahud lahiri dina tasyahud akhir aw ba'da wa tawa sawarena wa walau kalimatan sareng sanajan sakalimat wa kudu sareng calikna tasyahud awal suratu sareng ari surahna tarku ninggalkeunana si jama wadawana nyuranganan si jama ka qiyamil kunuti seperti ngadegna kunut alayusina yen tanteu ngabaguskeun si jama makana duadana id karena aya sunah yen tadi sunahkeun aya drisa yen tadi si jama waya kipas sareng cicing si jama bi qadri ma kalawan ukuranana duanana Peja taroka maka di mana-mana ninggalkeun si jama ada rumah kana salah sahijina dua nana sajada maka sujud si jama. Bismillahirrahmanirrahim besi poho deui. Sujud teh aya berhak itu poho deui kan aya opat selain daripada eta teu meunang urang sujud. Sujud ke pamajikan temenang, sujud ke kolot temenang. Bahkan namun ayana tujuan ali ta'zim ngagungkeun eta murtad Pak. Pakolot urang sujud, maafkanlah anakmu papahku sujud dina dampalna ngagungkeun kanu jadi kolot teu meunang. Niatna teu ngagungkeun termasuk dosa gede. Ya, tingali we dina sulamut taufik. Jadi sujud ke makhluk itu hukumna lamun niatna ngagungkeun eta hukumna murtad. Lamun teu ngagungkeun paladur sadayana kitu nya eta paladur sadaya termasuk dosa gede. Atau orang teu pagat tepuk ujug-ujug susujudan durhaka. Nya sebab sujud anu disyariatkeun paladur sadayana dina naon dina fikih ya opat mana di sujud salat ketika urang salat kita ngaranna sujud salat ya. Nomor kedua paladur sadayana sujud tilawah lamun ayeuna maca dina Al-Qur'an pas kalebah ayat-ayat sajadah sunnah sujud tuluy sujud naon sujud syukur. Mana sujud syukur? Sujud syukur tadi mana-mana orang menang nikmat dadakan atau tertolak tina malapetaka bencana ya menang nikmat dadakan beledak kamangkeun di ujug-ujug aya nu mere duit 10 juta kamenaran keur butuh sujud moal mangkeun atuh karuan sujud keur butuh ya. Mang Muhammad ujug-ujug aya yang kawin geulis deui bari beunghar sujud mah Mang Muhammad moal apa moal aya cenah la ilaha Allahu akbar teu atawa tertolak tina bencana ngoman jeung bawab kana rendeng we kitu andapun tangkal kalapa ai bawa maka tinggal kalapa ai Mang Oman henteu maka Mang Oman sunnah sujud syukur alhamdulillah ai mah teh cara Bah Wahab cenah la ilaha teu maka sing ade ulah main sujud wae paladur sadayana gitu nya tah karak nomor kaopat aya sujud sawi. Naon sujud sawi teh paladur sadayana di dieu
sujud sawi teh litarki ba'din wahidin min ab'adin, litarki ba'din wahidin min ab'adin, karena ninggalkeun sawareh anu sahiji tina sunah ab'ad, salah sahiji tina sunah ab'ad kurang ditinggalkeun. Besi poho deui sunah teh kabagi dua, hiji sunah hayat, kadua sunah ab'ad. Naon ari sunah hayat para dosen? Hiji sunah lamun ditinggalkeun kurang secara sengaja eta teu sunah sujud sawi. Ya. Itu teu jadi masalah. Ai sunah ab'ad lamun ditinggalkeun secara sengaja maka hukumna batal. Itu paladur sadayana. Ya, jeung sunah sujud sawi. Tah di mana ayana sujud sawi? Litarki ba'din wahidin, karena ninggalkeun sawareh anu sahiji tina sunah ab'ad. Gitu. Walau amdan sareng sanajan amdan haja ninggalkeun. Ai ngahaja nu tadi mah yeun teu lah eta hukumna batal. Di antara maladur sarena sunnah ab'ad ieu adalah naon? Tahiyat awal. Pan meureunnan ayeuna kieu. Ya. Misalkan bawahab lamun nunutan bah, tenang bah. Ya, bawahab ayeuna jadi imam. Ya, aturan diuk tahiyat awal, eta kalakan nangtung. Jadi kieu. Nah, aturan tahiyat awal ye. Ya, 2 kali. Gitu. Kalakah Allah. Talamun kieu keneh makmum ngomongkeun subhanallah, maka eta turun deui. Tapi lamun Allahu Akbar, subhanallah turun deui batal. Geus ngadeg. Lamun geus ngadeg batal. Dituturkeun wae kudu batal. Nya Allah geus ngadeg. Turun deui tuing. Ai makmum kalahkan naik. Kan pabelit. Kok saya jadi kerok begini cenah. Ayeuna pan ieu turun deui subhanallah ai makmum kalahkan kosna cenah imam arek neruskeun. Ieu naik ieu ayeuna makmum parkir deui manehna. Da milu imam. Batal kabeh eta mah. Sarua jeung nu salat tiluan teh di luhur batu kan. Nya. Cek imam teh aya keuyeub paderet-deret, aya keep paderet-deret. Cek nu kanan aya keur selet ulah sok ngemeng. Cek nu kiri hadena aing mah teu ngemeng. Ngemeng kabeh pa. Allahu Akbar. Tak ketika ayeuna paladur sadayana si makmum geus naik ya, maka eta ulah turun deui. Ulah turun deui. Batal lamun turun deui. Geus ngadeg mah. Termasuk kunut lamun geus aya di handap geus ulah turun deui. Pan meureunnan ai si makmum ayeuna kan meureunnan manehna kuduna mah wajib tasahud kan. Aturan da nyaho manehna mah kitu si imam teh teu tasah. Jadi manehna ngahaja teu tasahud. Ninggalkeun tasawuf ngahaj walau amdan sanajan ngahaja ku sabab ngahajana nuturkeun imam. Karena sebab pan imam teu tasawuf, maka si makmum nuturkeun. Ai ngahaja memang ngahaja-haja mah ayeuna teu tasawuf eta mah batal. Ieu mah ku sebab nuturkeun imam si makmum. Karena sebab nah, ya. Hiji tah. Jadi ayana sujud sawi ieu di mana-mana ninggalkeun sunnah ab'ad gitu anu salah sahiji sunnah ab'ad walau amdan gitu. Tak kumaha ayeuna pertanyaanana. Lamun sujud ku sebab pain saja dalitarki goeri ba'din aliman amidan batolat salatu.
lamun ayeuna paladur sadaya sujud ku sebab ninggalkeun salian sawareh tina sunah abad bari nyaho hukumna jeung ngahaja maka eta salatna batal. Contoh ya Mang Nur teu sok teu naon henteu maca doa iftitah keur salat. Ujung-ujungna dina terakhir eta sujud sahwi batal. Atawa teu maca subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud sahwi eta hukumna batal. Paladur sadayana eta hukumna batal. Nya, pokoknya lamun ayeuna paladur saya ninggalkeun selain daripada sebagian salah sahiji tina sunah abad paladur sadayana eta hukumna batal. Jadi walhasil lamun ninggalkeun sunah hayat mah eta hukumna batal. Lamun urang sujud. Nya. Batalat salatu, tapi kitu oge aliman amidan nyaho kana hukumna bari ngahaja. Mana cenah ayeuna masing-masing daripada sunah abad teh. Wa huwa halari itu sunah abad at-tasyahudu awalu as-tasyahudu awal eta tasawud awal al wajib minu fi tasyahudil akhir au ba'dahu walau kalimatan. Anu termasuk sunah abad teh paladur sadayana nya nyaeta tasawuf awal. Mana maca at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kadituna. Ya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Paladur sadayana ieu dina palebat tasawuf awal mangarana sunnah abad sunnah. Tapi dina tasawuf akhir mah eta hukumna wajib. Jadi lamun ayeuna paladur sadaya teu tasawuf dina nu akhir mah eta lain sunah sujud batal we salatna. Lamun dina awal teu tasawuf eta urang sunnah sujud sahwi tapi lamun lain ngahaja. Allahu akbar. Paladur sadayana. Maka di dieu ay al wajib minu pitasawudil air anu wajib dina tasawuf air atawa sawarena itu tasawuf walau kalimatan seperti kieu asyhadu alla ilaha illallah anna muhammadar eta ninggalkeun sahuruf eta sunnah sujud sahwi. Lamun dina tasawuf akhir ninggalkeun sahuruf batal. Harus coba. Jadi asyhadu alla ilaha illallah anna ninggalkeun wawu huruf atap kalau batal. Lamun dina tasawuf akhir. Nya kieu. Lamun dina lapad dia mah tahiyat teh kieu bae. Teu make mubarakatus. At-tahiyatu lillah salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Pana urang mah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nya dina parukunan eta mah. Ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya salamun alaina langsung asyhadu alla ilaha illallah temake wa ala ibadillahi sholihin. Maka eta paladur saya lamun dina tahiyat akhir batal. Lamun ayeuna dina tahiyat awal eta sunnah sujud sahwi. Karena sebab nya sanajan sakalimat. Maka di dia walau kalimatan sanajan sakalimat eta sunnah sujud sahwi. Sujudna kan geus teh kamari nya. Ari inget keneh teu?
memeh salam 2 kali sujudna, memeh salam eta 2 kali sujud. Paladur sadaya semua ya 2 kali sujud. Nu dibaca naon tah? Paladur sadayana kajikrip yawe seperti orang sholat maca naon subhanallazi man la yanamu wala yasu. Orang mah subhanallazi la yanamu wala yasu dina jero sujudna gitu. Paladur sadayana hiji tanya. Jadi termasuk ayeuna sum'ah ab'ad nomor kahiji adalah nyaeta naon? Tasahud awal. Ari tasahud akhir mah eta hukumna wajib. Tegasna rukun. Ari tasahud awal mah eta hukumna sunnah ab'ad. Atos ya. Tuluy termasuk sunnah ab'ad wa quduhu diukna. Diuk tasahud awal. Kok diuk sih? Bener setiap tasahud eta diuk. Hah? Kok iya jadi sunnah ab'ad kumaha surona? Oh, wa suratu ari surahna tarkuhu wahdahu hana ninggalkeun si Jawa nyorangan. Nyorangana eta tasawuf. Seperti ngadegna kunut oge pala hadirin sadayana ieu termasuk sunnah ab'ad keneh. Ilam yahsunah lamun teu bagus kana duanana idjusanu ayajlisa wa yaqifu biqadrihima maka disunahkeun tegasna sunnah ab'ad cicing kalawan ukuran kunut. Paija taroka mah sajadah lamun ninggalkeun kana duanana maka sujud. Jadi kieu paladur sadayana ya letakna ayeuna diuk teh ngajadikeun sunnah ab'ad di mana? Lamun ayeuna jelema can bisa maca tasahud maka eta cicing me diuk ukuran tasahud kartos diuk ukuran tasahud. Talamun tediuk ukuran tasawuf maka eta pasajada sunnah sujud sahwi atau kunut cicing we nangtung ukuran kunut. Lamun teu nangtung paladur sadayana gitu lamun teu bisa maca kunut maka gitu sunnah sujud sahwi maka terjadilah diuk dina tasawuf adalah sunnah ab'ad. Nangtung dina kunut adalah sunnah ab'ad. Begitu Pak Oman. Ya. Jadi sing ade urang ulah main sujud-sujud we. Horenganan eta sujud urang diharamkeun. Gitu. Eta karak duanya, karak dua. Jadi yang termasuk sunnah ab'ad jumlahna ya 7. Paladur saya jumlahna ya 7. Hiji tasawuf awal, 2 diuk tasawuf awah. Kayaknya nyambung deui mudah-mudahan orang panjang umur. Sakitu mudah-mudahan sing ageng manfaatna khusus pikeun sing pribados mun pikeun sadayana ya jalal wal ikram Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyaihina wa liwanina wa likarabatina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma hadha maqaman tatma'innu bihi qulubana wa tahrisuna 'anil 'adli waz zalimin wa tanshiduna li ibadatika wa tulasihaqana wa tuyassiru umurana dan ba'ulana naf'an mubarakan lana wa dinika lana sajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.